Aku gelisah dengan hidup ini. Urang ayeuna dek ngaharewos ka maraneh tentang kegelisahan hidup dengan emosi yang menggumpal, tentang seputar hidup anu urang oge teu ngarti naha bet bisa kieu. Naha atuh urang nu jadi bahan ocehan. Sekalian aja atuh urang jadi bahan makanan, biar maneh bisa papasakan bari cekikikan. Urang ngerasa kesel dengan kehidupan ini. Urang selalu dihianati. Bahkan urang rek ulin ka imah batur oge, urang disangka rek menta sumbangan. Mereka kesualayan pun urang ge teu diajakan. Marukan urang dek menta-menta meureun. Nya emang meureun beungeut urang mah beungeut bereun. Aku gelisah dengan hidup ini. Rek ngalamar gawe ge hese kacida ciganeangan siki-cikur di tengah leuweung. Majarkeun urang teu boga ijazah. Cik atuh lur, nu gawe mah da lain ijazah meureun. Aku gelisah dengan hidup ini. Kata orang-orang, kehidupan itu kayak roda yang anu berputar. Tapi naha titik roda urang bet dihandap terus. Apa nyangket dina batu anu gede, atawa ti belesek dina leutak anu jero? Urang teu ngarti ku basa eta kahirupan siga roda. Aku gelisah dengan hidup ini. Urang geus capek mikiran eta hirup. Bari ngalamun ningali payung di juru panto, meureun hirup urang ciga eta payung, kakara dibukakeun lamun maraneh geus ngarasa butuh. Tapi keun bae lah, nu penting mah urang bisa mangpaat jang hirup batur.